Oke, baraya YouTube semua, kita hari ini bertemu lagi dengan eh, Bah Rahmat. Hari ini sengaja kita temanya adalah pentingkah notasi tari. Dan biasanya kalau dengar notasi tari itu cenderung kepada unsur musik saja. Nah, kebetulan ini salah satu seniman yang menginisiasi adanya notasi tari. Bah, eh, sejak apa penting nggak bah menurut Abah notasi pada tari bah? Oh, memang penting pisan. Soalnya kia komodoi karena pendidikan. Itu penting pisan. Hiji eta. Kaduana supados henteu ical. Tari-tarian teh. Jadi Supaya nggak hilang ya. nggak hilang, tercatat. Bade anu klasik anu kapungkurna, anu ayeuna anu ya tiasa eta teh jadi tercatat. Moal ical. Hiji eta kaduana kan ari ngobrolkeun teh osok unggal kieu lamun naon-naon teh aya kedah proporsional. Sedengkeun ari teh aya notasi mah teu proporsional henteu. Da eta mah kedah ejeung dunia gitu, ejeung internasional. Jadi engke supados diakui ku internasional eta anu penting nama. Hiji kitu, kaduana memang kena teh gaduh kekhasan. Sapertos kekhasan teh kieu identitasna eta bahwa Sunda teh gaduh notasi. Makana di dinya eta kuila penting pisan eta mah. Berdasarkan apa Abah membuat keinginan atau terinspirasi atau menginisiasi harus dibuatnya notasi atau pola dasar bah dalam tari. Mohon. Tah eta teh priyogina teh kieu. Upami anu hoyong tiasa tari ieu mah anu nol keneh diajar. Jadi teh kedah pola dasar heula. Lamun dina sakola mah kedah TK heula meureun. Teras SR, teras SMP gitu kan. Teras dugikeun ka akademi. Memang eta teh kedah mencakup gitu. Sareng di ya kurikulum teh kedah benten-benten. Dasar-dasar tarina oge. Gitu. Nah, ieu dina pola gerak dasar itu memang urang teh di dalam notasi engkena teh aya istilah posisi tari. Jadi posisi tari teh rangkaian anu tina gerak-gerak dasar disusun menjadi posisi. Seperti contohna kepat pan eta teh atos tina gerak dasar kepat. Pan aya kepat gancang, kepat anca anu kanggo istri mah. Ari kepat anca teh kan eta teh rangkuman anu tina ukel hiji sampai ka ukel 5. Jadi disebut ukel penuh. Gitu. Nah, terus bentuk-bentuk ya bentuk-bentuk anatomi itu bagaimana kebutuhan jeung karakter anu kepat istri teh kumaha gitu. Itu. Jadi penting Penting pisan. notasi pada tari. Mohon penting pisan. Soalnya kieu Abah atos ningali ieu mah nya Abah oge sanajan nya lah dina tari untuk bagus oge gitu nya, tapi Abah teh kieu pentingna aya notasi teh engke teh jadi henteu tergantung karena geuningan ayeuna mah kendang. Eta tukang kendang teh teu aya. Yeah. Tukang kendang klasik anu pang-pangna mah. Padahal mah tukang kendang teh eta bararagus tepatna teh. Namun ari klasik apan dina serimpi baheula lamanya eta teh aya ketangtosan. Masukna misalkan istilah kepat, jangkung ilo, santana, nah, sapertos jangkung ilo. Masukna teh dina ketukan dina goong. Gitu ngawitanana teh lebetna teh. Ari kepat mah tiasa sesudah goong atau dina goong tiasa gitu atau saat nagong kepat
kumargi eta mah hitunganna kan hiji dua gitu. Tah ayeuna santana mah saatosna goong saparapat ketukan eta teh gitu. Jadi kanggo nambah ilmiahna lah begitulah. Jadi lamun tari teh kumaha ieu teh gerakan dia anu saparapat ketukan gitu. Jadi ari aya notasi mah ku tulisanana aya tiasa. Sami ke tulisanna mah ari bangsa satengah ketukan, saketukan gitu nya. Bangsa trivial bangsa gitu sami. Nganggo ieu teh naon teh sumuhun aya tandana dina tulisan. Jadi ngena teh moal ical. Hiji eta. Kaduana ari tarian mah eta teh anu klasik mah eta keneh sanesna mah. Namun tina ieu teh anu benten teh batekan. Gitu eta teh. Memang abah oge eta mempelajarina teh ti sabaraha guru. Aya meureunang lah 12 guru mah eta teh. Jadi anu disebut guru teh tokoh-tokoh nu kapungkur. Memang kapungkur mah teh acan ieu abah teh ningal ka dieu teh tarian meureunang aya nu ngajarkeun meureunnya teh apal meureunang. Tulus we meureunang ingetna kieu meureun. Jadi dilalebat. Tungtungna rarobih. Tapi upami aya notasi mah moal tiasa robih. Contohna lagu-lagu Mang Koko. Lagu ieu tetep kieu kumargi aya notasina. Teu tiasa robih. Gitu. Tapi lamun anu teh aya notasina mah tah eta anu kelemahanna teh aya notasina. Tah anu mawi abah upami ngajarkeun teh ku hitungan tina ketukan kumargi ketukan matra. Gitu. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 model gitu. Tah eta teh dina sawilet istilahna sawilet teh sagoong nya 5 kempul eta teh tiasa 2 balikan lamun ukel penuh teh dina ukel 1 sampai ka ukel 5. Kumargi ngawitan dina ukel wae nya eta teh tos aya ketukan tos aya irama. Model kieu iramana teh. Ukel 1, ukel 2, ukel 3, ukel 4, ukel 5 gitu. Jadi ukel 1 jeung ukel 2 mah aya antare. Jadi 1 2 model kitu. 3 4 tah ieu jadi papai 5 genep 7 8 gitu. 1 2 3 4 5 genep 7 8 jadi tiasa 2 balikan sagoong. Tah gitu. Oke, baraya YouTube semua, nanti kita lanjut lagi, kayaknya asik kalau bahas dunia tari, karena memang abah ini sudah benar-benar makan asam garam perihal dunia tari. Sekian, nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya bersama Bah Rahmat Iskandar, sang pejuang seni tari Sunda. Sekian.